ngundur sayuran nu aya di kebon. Assalamualaikum selamat wayaki kasadayana. Yuni ari maneh meni eueuh kahayang. Cik atuh nyayur-nyayur da ari sayureun mah loba. Tinggal daek tinggal metik ka kebon. Ieu mah meni sagala ku indung we sagala bidang teh. Aduh ya sapopoe abi teu boleh digeleuneng we ku emanya. Nyantos we abi teh langsung ngajo we ka kebon. Urang ulah ala anu aya we di kebon pokona mah aya tomat bareureum ieu teh urang ala we urang petik. Tah di dieu oge aya anggur Sunda meni balalototnya urang ala we lah. Urang ngaredok leunca sigana mah pasti enak ieu nya. Urang ngawadang urang emam sangopoe sambelna karedok leunca pasti mantap ieu mah lah. Tuh tinggal leuncan oge meni balalotot kieu. Ari ngaladadakan teh osok enak masih kene pres di imamna teh rangu keneh. Tah di dieu oge aya kembang gedangnya urang ala we. Da ari nu kieu teh makanan antik nya ge mun di imam teh pait tapi hese nu kieu teh nya. Atos jarang pait-pait oge ningan seueur anu reusepeun teh. Urang ala cengek anu bareureum tah di dieu ning aya genjer urang petik we lah urang ala. Urang ngerecek genjer keun bae we balik deui ka asal oge da abi mah resep. Tah di dieu oge aya paria entos we ku abi teh urang ala alungkeun we kena ember. Terus di dieu oge aya cabe hejo urang petik we lah urang ala. Urang ngerecek genjerna make cabe hejo. Tos heula we sakieu undar-undeurna da si emak itu geus kekerewengan deui wae. Cing urang cari heula ka saung. Pokona mah sakieu heula we lah undar-undeurna.